Assalamualaikum, Pak RW. Waalaikumsalam. RT. Damang Pak RW. Sehat kumaha. Biasa Pak RW ya bade masihkeun artos Pak RW. Oh, perewek. Mohon. Alhamdulillah. Asa bada kayak RT. Jajak orang kasiron. Mohon alhamdulillah Pak RW geuningan ayeuna mah saprek dibewarakeun ku KDM Bapak aing teh. Biasana eusi kotak teh ngan 1.000, 2.000. Ayeuna mah tinggal ku Pak RW. Aya 10.000 na sagalanya, aya nu 5.000, aya nu 20.000 leuwih-leuwih. Alhamdulillah. Mohon, Kan bae da jang diri urang kene kabehan di dieu lain jang batur nya. Mohon laras pisan. Nuhun RT. Ngan ieu teh Pak RW abdi mah ningal video dina medsos-medsosnya. Heeh. Menikot eta ningalin ngahujat Bapak aing KDM teh. Aduh, Kahujat naon? ngahujat masalah ieu. Oh, masalah perewek. Perewek nya. Kumaha Dipenta gitu? 1.000 perak cenah. Heeh. Dipegang ka ngobrolna teh. Aduh, eta mah nu ngomen komo nu parah mah cenah geus teu mampu jadi gubernur teh mah. Gusti gara-gara masalah duit 1.000 perak. Aduh, kumaha eta menurut Pak RW eta? Aduh, Ya nu gitu. aya pugu abi ningal nyalira eta Ya, dina jawab videona. bae ngame misalkan ngartieun jang jalma eta nu nyebut kitu. Tah, gitu kumaha. Ari aya duit di pentaan ti RT urang pan. Mohon Mungkin misalkan dibikin deui ka warga mana? ka warga urang. Ka warga urang. Teu dibikin ka desa pan? Henteu. Kacamatan. Henteu. Oh mau ka gubernur mah. Moal butuheun Bapak aing KDM teh moal duit sakitu atuh. Nu kadua, mereka dingin ku manehna. Tah, gitu. Eta nu nyebut misalkan aya ka gubernur, ka bapak aing kan Heeh. Panjatkeun misalkan geus teu waras mah kan gitu. Nyebutkeun teh Ya. PPN tamanya. Seperti gitu nyebutkeun tadi teh. Gitunya. Kasar mah gubernur teh. Nya gitu. Aduh, Hal duit 1.000 padahal mah teu maksa. mata gitu oge da. KDM Bapak aing mah ada teu maksa. Eta mah sanu gaduh, sanu boga, sok gitu. Tapi da teu kudu ngawajibkeun. Gitu. Berarti eta nu kadua teh jalma nu ngomong kitu. Kira-kira kau yang tanyakeun ya. Jalma waras teu waras? Teu waras nih gitu mah. Ari apal mah sia jalma teu. Teu waras nih gitu mah da. Lamun anu waras mah kudu teh urang teh atoh. Mohon. Salila ieu can aya gubernur nu langsung ngabewarakeun nya, nganjurkeun supaya misalkan rakyatna belajar. Belajar ieu teh geus aya ti baheula ge duit perelek teh ngan ku padedi ditekankeun deui ku KDM. Supaya rakyat teh lebih belajar naon artina berbagi kumaha artina urang amal sedekah teh. Minimal atuh jadi hal-hal anu leutik mah nu gering nu leutik itu mah teu kudu mus-mus. KDM, mus-mus ka KDM, aya naon ka KDM. Nu leutik mah meureun diberdayakeun seperti kieu bisa katulungan. Maksud anjeunna mah sapertos kitu sae. Minimalna mah ngadidik we. Ngadidik ka urang nu jadi rakyatna. Kumaha carana urang berbagi, saling tolong menolong teh kumaha. Sapertos kieu teh sapira. Pan urang mah tiba geus jalanin ieu teh. Atos. Sakali deui pokona jang nu ngobrol seperti kitu ka Bapak aing KDM, ku urang rek ditanya maneh, ngan maneh ditanyana. Kira-kira ceuk maneh eta mah jelema misalkan waras atawa teu waras. Teu waras eta mah. Sakitu nu kapihatur. Nuhun teh. Siap RW.